Mana ge nu geus dahar mah semangat atuh. Oh geus dahar, alhamdulillah wareg. Keur ieu kada sampe. Aing teh kakan wipol, kakatelak saeutik. Hah? Aisyah jangan ngabahas wipol, aing mananya lagi dahar. Geus alhamdulillah Aris. Syukur aing. Gering. Pilek. Engke isukan tuh abi kadinya nya banyanak naon. Hah? Naon urusana pilek jeung maneh? Lek diubaran moal. Di mana ge ubar mah ka dokter lain ka maneh mah host TikTok urusan aing jeung maneh mah. Dokter. Kering mah ka dokter. Ai guruna jadi burung kieu. Aisyah aing teh manusa lain manuk. Ya maksud. Nah, teka tempo rumpaka aing kumaha wujudna Aisyah make jeung nyebut aing manuk sagala. Apaan aing teh manusa? Nya maksud tira gering. Ha itu. Tadi Aing gering mah moal live TikTok aing ngagoler meureunnan. ai cek buru bieu pilek cenah. Urang mah pan nyebutna ge pilek lain gering. Ai pilek sebangsanging naon? Panyakit. Heuh panyakit berarti lu sunana teh gering. Aida bagi urang mah lain panyakit. Beda-beda Naon? jelema mah. Hak urang eta mah. Ah eta naon anjing guru aing kunaon kopo jadi kieu. Mana laptop tadi? Heeh ti jam 8 Ru. Jam 8. Nya Oh. tengah 10. Lila atuh nya. Geus lila atuh. Nya sajam lah. Kumaha sia teh pan ieu teh ayeuna teh geus rek jam 11 maneh ngaku jam 8 aya lab karek sajam. Di mana ge aturan secara waktu mah maneh geus sajam 40 genep menit meureunnan. Oh maksudnya ti jam 8 leuwih. Heuh kitu atuh aing ngobrol teh mah teh cing spesifik sateh ulah ayeuna seutik jam 8 aya ayeuna waktu geus 10:04 genep ieu jelema mah nu dituntut ka hiji nyaeta kejujuran. Maneh mun geus jujur mah maneh ka mamana oge salamet. Heuh jam 8 leuwih Ru nya intina mah jam 8 leuwihan. Eta bisa kitu 8 leuwih 8 pas teu bisa ayeuna maneh ngaleuwih waktu. Yeuh karunya nu nyiptakeun waktu maneh teh eta teh menang mikir nu nyiptakeun waktu teh sia nyiptakeun jam teh hese. Urang mah ayeuna mah tinggal meuli tinggal naon asa aya na HP ketempo canggih. Mah tidak berperi ke zaman sia mah. Heuh Ru urang teh jam 8 ayeuna mah jam 10 bersabaraha menit sabaraha jam sajam leuwih. Oh gitu atuh Ai guru tira sok. Bener. Kita abi teh neneangan guru teh pancan aya jam 8 teh can naeknya. Harapan aing mah jam 8 mah henteu lep. Lain guru karek bieu karek kedek pisan. Aya urang geus 30 menitan. Oh. Heeh. Jeung saha bieu teh jeung bieu hungkul jeung teh pani hungkul. Babaturan urang keur butuh duit rek ngejual mobil sedan. Si Arif. Si Arif mana? Kita mah geus payu. Kalau tanyakeun lah. Anu urang atuh jual atuh anu Honda Civic anu mogok anu teu mogok eta cager eta mah aing jual na mun teu pugu aing lieur anu kudu oge. Apan aing nawarkeun ka sia nah sia jadi nu jual ka Ayo aing. nyalah ayo bener ke poho. Ceki anjing apa? Aisyah kumaha teh jelas kahirupan Ku teh. saru si Arif teh si Arif mana? Geus payu eta mah keula. Oh sok. Oh nu si Atep. Si Atep ngajual mobil Soluna teh sedan teh ning. Oh, Soluna Baleno. Yang 10 juta. Nah, murah. Hah? Bodong. Teuing nanyakeun ka aing atuh saya tanyakeun ka si Atep nu rek ngajual motorna ge si Acep ngajual mobilna oge lain aing. Mun kitu aing mane pantes nanyakeun ka aing harnaha murah. Pan aing bisa ngajawab heudak keur butuh. Aing mah aing teh nyaho urusan, aing mah ngan nyampaikeun hungkul. Nya maksana eta komplit. Arman. Komplit. Mobilna mah yang 10 juta. Bana hungkul. Nah, kade anjing nu biru aing bener burung Soluna 10 juta. Bener aing mah. Keur kieu tabaturan aing. Nya sok ayeuna abi ka bumi guru.
Aisyah kumaha kadang ka imah aing nu ngajual lagi pan si Atep lain aing. Urusan ngajual mobil mah urang mah yeuh, urang sugan embung aing mah sieun disebut ngabatikeun kitu kieu aing mah teu hayang. Sok we eta mah urusan maneh jeung si Atep. Aing mah teu nyaho naon. Astagfirullah, si Atep teh sabudak Mang Maman. Da teu apa si Atep mah aing teh kudu neneng si Atep ka Bandung meureun can boga mobil Soluna. Asal lieur aing mah. Aing teh uri ka Bandung, teangan si Atep nu gablek mobil Soluna, aku aing teh nya. Pancan apa, Guru? Maneh naon mamawa si Maman aing mah teu wawuh jeung nu ngaran Maman. Aing mah ngobrolkeun teh si Atep. Babaturan aing rek ngajual mobil Soluna. Nya maksudna si Atep eta teh sok gugulungan jeung guru tara mode jeung si P sok aya di dinya tara. Nah, mana nyanyahoanan si eta bapa nangarana si Maman. Ya mana teh teu menang kitu, si eta bisi kaledek, eta teh budak teh pantengeunah nyeri hate meureun pi omongan. Tina ayeuna pasal ngajual mobil jadi paseapan teu etis atuh. Ieu maksud urang mah Ru, maksudna si Atep eta teh sok gugulungan di imah tara. Di imah saha? Di imahnya eta Abah. Atara aya ulin ka urang mah. Oh, berarti urang teu apa si Atep nu mana? Aisyah nanyakeun ka aing sugan maneh eta wawuh apa henteu? Ya terus lamun aing lamun urang rek neangan mobil eta ka mana lokasi aja alamat teh ka imah Guru. Aneh sama teu ngarti-ngarti ah. Salieur anjing si Atep boga Soluna urang Bandung. Anjing ka Asli ngarti si imah hese anjing jelema rarudet poe ayeuna euy. Pak Haji Udin. Imahna teh di Cigondewa. Nya maksud teh bumi teh di Cigondewan loba kaen. Heeh, di dinya nu sok loba usaha kaen. Mohon, harga teh 10 juta Soluna. Saluna yang 10 juta dah keur butuh duit. Butuh duit. Lamun urang bener-bener boga duit misalkan kurang dibayar jang gugulutukan urang ka mana talumpat ka si Atep teh di mana? Ka Cigondewa pan geus dibejaan ku aing. Nya maksudna nomor kontak si Atep mah meureun aya kontak si Atep. Da berkumpul melalui guru heula meureun. Heuh aya ai kontak nama ku aing ke dibikeun. Tapi mung melalui yang ka guru heula pan mana guru aya komisi. Mana karek rokok sampurna mil setengah batang uleun. Urang mah di dieu mah nyampeikeun aing mah teu hayang sugan aing komisi kieu ngabatikeun teu aing mah teu hayang. Lain ku masalah ngabatikeun meureun karidoan ceuk paribasana karidoan urang nu mere kono jadi ngabejaan. Ah sugan hayang disogok-sogok kitu henteu urang mah. Urang mah bener urang mah ngan saukur nyampaikeun hungkul. Toluna warna naon? Warna hejo. Mana fotona Guru? Aisyah pan nu ngajual lagi si Atep naon nanyanakeun ka aing mana fotona. Oh, bener si Atep teh ngomong heula ka guru. Si Atep teh meureun postikeun teh meureun. Bah, ta ieu fotona meureun aya dina HP. Teu ngarti-ngarti. Atep barudak aya urang Cigonewa teh panehan ke si Atep nu boga mobil Soluna di dinya we. Ke urang aya rokok. Si Atep nu boga mobil Soluna. Si Agus oge teh rek ngajual tanah keur butuh duit sia. Nah, si Agus teh anjing